Bismillahirrahmanirrahim. Bab tilu puasa pasal kahiji syarat sah puasa. Syarat sah puasa opat perkarana. Hiji Islam jalma anu puasana. Hiji syarat sah puasa teh kudu Islam, kudu beragama Islam jalma anu ngalaksanakeun puasa. Atau lamun aya jalma eta jalma teh lain beragama Islam tapi puasa maka teu sah naonana puasana. Dua boga akal sanajan can balegna. Dua syarat sahna puasa teh kudu boga akal sanajan can baleg. Atuh lamun aya jalma can baleg berarti budak keneh samodel deal paja tapi boga akal teu gelo heg puasa sah puasana sah. Tilu suci tina saumpama hedna. Muka tilu syarat sahna puasa teh kudu suci tina saumpama hed. Naon saumpama na hed teh hed nipas ya jeung wiladah ngajuru. Atuh lamun teh mah aya awewe nu hed atawa nipas heg puasa sami teu naon teu sah puasana. Bahkan awewe anu hed awewe anu nipas sajaba teu sah puasana oge haram ngalaksanakeun puasa. Ulah puasa berarti nu hed jeung nu nipas. Kaopatna puasana ngayakinkeun kana poena nampa di puasaan atuh henteu sah eta poe lebaran poe tasrek 30 bulan Sya'ban. Syarat sah puasa nomor kaopat nyaeta kudu ngayakinkeun bahwa eta poe anu di puasaan teh adalah poe anu bisa di puasaan. Kudu naon cenah? Kudu ngayakinkeun bahwa eta poe anu dipake puasa teh adalah poe anu bisa dipuasaan. Naon aya kitu puasa poe anu ulah dipuasaan teh alki? Aya seperti poe lebaran, baik lebaran Idul Fitri atawa lebaran Idul Adha. Teu sah puasana dina poe eta mah, bahkan haram. Aya deui nu haram di puasaan teh anu teu sah di puasaan teh nyaeta poe tasrek selama 3 hari poe tasrek teh. Iraha poe tasrek teh 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hari tasrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Tadina 10 hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 hari raya tasrik ulah puasa dina poe eta teh. Teu sah puasana oge haram.